Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra pamerang sadayana urang masih kena tiasa batapang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanajan di Jumantara. Ngalangkungan channel Pondok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun cadongan katuna dina dinten kamari jejerna jodoh kapaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu katujuhna. Mudah-mudahan karena ia cara dongeng sunat singan jantankeun panglipur kalebu pangabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan diharapkeun siang sinara wengina atukan menuju teu damang kalingging panas tiris mudah-mudahan we sadaya panyawata sing ngalengal didamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala tur disehatkeun sabihara-bihari deui nya. Pada tenyang kolong tinggal waktu semangga urang dilajengkeun di dongeng sunat teh wilujeng ngangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan rung. Para mitra kaum dangu sadaya. Masa sore kira-kira jam 5:30. Dekat catur di jalana. Raka anu dianterkeun tangtuna we. Wanoja geulis nu jadi guruna, ayeuna jadi kabogohna teu bebenena. Harita geus nepi deui ka imahna. Turut harita Raka anu turun. Raka harita neuteup ka Sandra. Sandra. Nyantos Raka. Usur di dinya. Raka. Cek Sandra harita. Bari manehna ge mukakeun pantun nu saterusna ngorelengkeun awakna. Sandra nu asup harita kana mobil. Ya saturna Raka. Besok ke sekolah kan? Anyi sekolah. Tangis pukul kitu mah harita Sandra anu ngaleos ngageuleungkeun mobilna ngalaunan. Dina teh sangendra hatina pisan bungahna karanan. Raka oge sakitu bungahna karanan. Yarek teu bungah kumaha ke Raka mah. Mimiti teh bobogohan menangkeun lauk anu kecil pisan empukna tangtu moal bisa mopohokeun ke Raka mangrupakeun cinta pertama manehna. Raka harita anu leumpang ngabukakeun panto gerbang. Kecil pisan ruas narantaran Raka pas temukakeun panto gerbang. Wanoja geulis Indira harita anu arek ini ting ka mana tak tingali pakaian anu halus. Orang berai harita. Indira nu nanya langsung. Raka? Indira sok kaget wae Kunaon mah jeung kaget segala we ti mana kitu? Ih, di bejaan terus di Padalarang cing teh. Padalarang. Naon sih Padalarang? Urusan keluarga tuh kudu dibejakeun. Cek Raka harita bari mesem. Abang, kamu rek ka mana? Urusan pribadi teh kudu dibejakeun. Cek Sandra, oh jadi gitu aja namanya ngeus we. Cek Raka harita beri ngaleos. Raka. Cek Sandra harita beri newak kana leungeunna. Naon ih? Pas Cek Sandra harita. Anta maksudna cek Raka harita. Ih, dasar sih. Sok naon teh. Antur sakedeung. Raka datang atuh capek ih meni sok naon teh. Jadi ya tuh. Terus kamu rek sare? Capek. Jadi we ngantirna. Emang ka mana kitu ngantir teh?
Meneh. Gendira hari itu nogoan keranan berjengarang hik segala keraka sedangkan neraka ningali Indira kawas gitu hari yang nyawel karena irungna kerasa kadang-kadang gemes ningali Indira kawas gitu teh dak berumujeuna atuh saumur jeung manehana Indira mah berumujeuna lucu bari oge keur mana nya beungeut lumayan geulis deh yang teu geulis-geulis teuing dibandingkeun jeung guru manehana mah nya jauh tanah ka langit tapi memang kulucuna memang sok jadi gemes geraka mah gitu. Sah, rek sare, geraka harita, bari rek ngaleos deui. Ih, mana meneh sok naon teh. Raka harita geuni, naon da tuh? Tuh cerita harita katinggal dipantau muka. Aya naon dira? Henteu mah. Ceuk Indira harita bari ngaleoskeun dengan Raka. Sedangkan Raka harita ngareret ka Indira nu saterus seuri. Raka harita nyeu-nyeu Indira dikitukeun harita manyun langsung we ngaleos lantaran ayain bapana nu keur nangtung di mana gitu Raka wih di Padalarang Paji oh di Padalarang naon gitu juga kan ya pergi we cek Raka harita beri mesem terus seterusnya Raka oke bebeja Paji pada istirahat ya bukan bebeja pisan itu oh nyajok atuh juk sih tangis puluh gitu mah harita Raka langsung we init ka jero imah tangis tepi ka jero imah Raka harita ganti ku training cucul-cucul itu jeung ieuna bisa terus targot nginum cai herang kebenaran aya di dinya bisa peuting urut cai herang cai botol oleh Raka harita pasanggeus poho nyikeun panto ngagolehkeun bari nang karak ningali kana langit otakna traveling kemana-mana inget cikene kejadian manehna di dago hatena mulai asa hayang nakeranan Chandra sakitu geulisna teu nyangka aing bisa bobogohan jeung Chandra geus kitu geulisna teu peduli aing mah kolot teu peduli naon penting mah aing bogoh we ka Chandra dah Raka harita nu geus karacunan tangtuna ku Chandra nu bogoh nakeranan teu salah mika bogoh ka Chandra ngan pedah memang heueuh aya ari paribasa tuptuh ilmu pipadaya pegatna ilmu teh ku kadempet ping-ping dua cenah lamun Raka na bekakeun kitu teh wah cilaka kana Raka harita guling gisihan ku teh ka kenca guliti ka katuhu inget-inget kejadian cikene dina hatena ngarasa bunga ngarasa bener nakeranan ngarasa asa hayang deui ngaranapan ka wastani naon anu pernah karanapan sanajan nepi ka teu tuntasna tapi seutik gedena we Raka ngarasa bunga terbagja sedengkeun balik deui ayeuna ka Chandra nu nyemplung init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka tempat imahna anu memang teu pati jauh teuing ti daerah dinya Chandra harita geus tepi ka imahna di daerah Kliningan maksudnya daerah Kemuning Chandra harita netep seukeut ka imahna tena nu deg-degan sok sieun aya pertanyaan itu jeung ieuna Chandra harita ngelaksonan mobil ngelaksonan satpam tingali mimiti gerak gerbang rorok harita gerbang nyorolok Chandra harita ngasupkeun mobil na lalaunan geus markirkeun mobil Chandra juru turun harita netep kaseukeut kana imahna anu mentereng jurut harita Chandra turun awakna katingali lanyung nakeranan lantaran memang dikakesek tadi ku kabogohna rengap Chandra ngarengap panjang kalakuan manehana tadi jeung hijiwan budak pemuda anu ampir-ampiran diri na teu kuat teu mampu nahan gelora asmara anu memang ngagulung dina perbadadaan rengap Chandra ngarengap bibir ipis harita kutiba imut ngagelenyeu nu saterusna Chandra harita lempang kana panto Assalamualaikum Chandra harita lantaran panto teh dikunci ti jero ting tong harita Chandra anu mencet bel
Kung sirira kleplak sandal harita ti jero imah. Paket bray. Ning Sandra gini nape uwi non. Mohon bi. Mama sareng papa aya. Aya teu ka mana-mana. Ya anjing. Henteu sih nape uwi tadi dia tabu. Ilu pamit tepat mah uwi teh. Geus kitu bulu-bulu Sandra harita asup sageus teu banyak ka si bibi. Sandra harita mung pepanggih jeung jadi indung dia tama papana pasti bakal ditanya weh gitu. Sandra harita tungkul weh nu rek ngaleos harita langsung ka kamarna. Sandra. Mama. Di mana? Witir rencangan mah. Di sekolah kan? Sandra bingung. Henteu mah. Emang rencangan teh lebih penting daripada tibatan ngajar barudak. Berkabisna rencangan teh damang mah. Cek Sandra harita. Dia kata di dia. Sandra daek mengkol harita. Indungna nu neuteup seukeut ti luhur nepi ka handap ka Sandra, nu seksi. Awakna anu alus tur montok na karanan teh Sandra teh. Sandra nu diteuteub ti luhur nepi ka handap asa boga dosa harita. Umpad-impad harita. Kek Sandra teh diu. Naon mah? Bener kamu di mana? Itu di mana-mana mah. Witir rencangan. Cek Sandra harita. Emang kunaon gitu Sandra rencangan tem. Itu damang Pak. Cek Sandra harita. Ngebohong we kan jadi bapakna jeung kolotna lantaran mun dibejakeun sok sieun we manehna. Itu jeung ieuna. Sandra. Kabarina penting ayeuna teh rek datang. Tidak ada gua tidak tadi tidak datang kamu teh. Kamu datang. Cek Sandra harita ngagebeg. Geus pasti calon jodoh manehanana. Sandra anu jelas manehanana ayeuna. Anu dijodohkeun ka hiji lalaki. Anu mana eta lalaki sorangan teh geus jelas apal nyatana pakih. Pakih boga perusahaan. Ngan pedah nya kitu teh ya we. Pada jangan dipaksa-paksa ge Sandra memang teu bogoh nakaranan ka pakih teh. Ceuk salah pikiranana memang pakih nu bakal datang. Itu ceuk pikiran Sandra. Saha Sandra? Anu gering teh? Mama teh rencangan. Ani sapopoe jeput nakaranan. Bila tadi ngaraguan ayeuna dina penting ayeuna bakal anu datang. Mangsa si manu. Bakal ka dieu teh. Cek Sandra harita nu deg-degan hatena. Anu bari datang ka dieu teh nyatana Padma. Nya Padma. Anakna Pak Burhan. Nah, terus kumaha mah? Jadi kieu Sandra. Pak Burhan kapan geus apal sorangan Sandra geus wawuh meureunna. Nya kitu ribut tarina nu jadi indungna Padma. Mama jeung papa boga niat terkahijikeun hidup jeung Padma. Hidup kapan geus apa Padma kawas kumaha. Kasep, gagah, pendidikan tinggi, boga perusahaan naon deui berpadma kan. Tapi Pak, Sandra teh can kakak embutan duit ka dinya Pak. Sandra, rek iraha atuh. Rek iraha Sandra teh geus hampir 27 tahun ieu. Rek ngadogan nepi ka nini. Rek saha nu hayangeun nepi ka nini mah. Pokona mama mun aya penolakan. Lamun Sandra betahkeun di dieu,
tuturkeun kana kayang mama. Naon hese si kawin? Mama jeung papa geus ngarep-ngarep di barato teh. Tapi mah Sandra enten kaemutan duit ka dinya. Terus iraha kaemutanana. Iraha kaemutanana. Ini bukan ini nih. Sandra hari tertungkul. Deg 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 hatena. Ras inget ka pemuda anu ngaranna Raka. Anu geus moal aya gantina cek manehanana. Raka memang hiji pemuda anu memang selama ieu jelas. Nya deudeuh ka dirina. Nya kitu dirina. Anu mah bisa kapang palerkeun. Komo deui manehanana anu geus berjalan jauh. Sanajan manehna teu nepi ka kumaha-kumaha ku Raka. Tapi nu kasebutkeun geus apa sagalana we boh Raka, boh manehanana. Sanajan teu nepi ka tuntasna oge. Artina Sandra harita nu geus bisa mempohokeun Raka. Komo deui ayeuna mah jeung kudu boga kabogoh deui sanajan dijodohkeun. Sandra nyunkeun sarantos heula. Kakak Sandra ayeuna aju fokus heula ka pendidikan mah. Sandra pendidikan mah hidup terlain siswa kasebutkeun guru. Bisa ditunda heula. Bisa itu bisa ieuna. Dina teh sakolana oge, dina teh jadi ngaguruanna oge. Mah kudu kakurangan hidup mah. Bisa di kantor papa. Karena jadi tiga pena oge salaki hidup mungkin namun tema hidup jadi kapadma kudu mah kurang nanawana oge ek naon sih bapana hari kan neuteup ka Sandra sebenarnya bapana mah teu kudu ka Sandra teh kudu sakadar nuturkeun ka hayang jadi indungna we anu keugeuh ti keukeuh kudu dijodohkeun ka Padma. Pokokna mama mun aya penolakan ti Sandra rek kitu rek kieu Sandra ayeuna kudu kawin ka Padma. Barang keur kitu harita kadaenge solok gerbang harita nyolok deg 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 deg. Tuh Padma buru-buru dangdan. Tapi mah buru-buru dipindungna harita beri juang leungeun Sandra harita juang. Dipaksa dia bawa ke kamar pira sina dangdan. Pokoknya mah dangdan sageulis-geulisna. Bapakna ku tiba malohok we. Assalamualaikum. Adanya ti luar harita. Waalaikumsalam. Bapakna Sandra harita nu langsung nemalan. Mas Salim cengkat harita dituturkeun kudu jadi pamajikan anak umur nih. Waalaikumsalam. Geuningan. Kumaha da mangga ceuk? Umur nih harita meni waleh-walehna keranan. Ai kanu dipikar resep mah nyaeta ka Ibu Tari. Alhamdulillah ieu. Asalamualaikum kumaha? Nya gitu teh alhamdulillah saya mah teu ieu hujannya nya peguge hujan dia teh ngatu kalebet cek yuk cek Putari harita derengkeun Padma harita nyolongkrong nyoda suntangan nya kitu deui bapakna nya teu paburhan oge sarua sararea harita leumpang ka tengah imah. Sedangkan Butari harita nu ngaguruan pembantu pikeun nyuguhan bari kebat langsung ka kamar Sandra. Sedangkan barang sup harita Butari asup ka jero. Maksudna teh Ibu Murni asup ka jero ningali Sandra nu keur diuk we ngahulang harita dina sirana. Astagfirullahaladzim dititah dangdan eta kalang diuk kos kitu. Dangdan buru itu.
Astagfirullahaladzim, kunaon si budak teh? Tapi mah, tapi, tangan. Putari harita bari ngaluarkeun baju diacak-acak harita. Dipilihan baju nu pangalusna. Sandra itu nu celeumeut ningali. Pakai buru. Jadi nungna harita. Buru tong dilateuing. Kunaon teh? Sandra harita nu keselna karana kadu jadi indungna. Sandra make pakaian ala kadarna we. Memang pakaian anu dititah kudu jadi indungna. Tapi katingali harita Sandra lain make tiung anu biasa tapi make ciput Sandra. Sandra harita nu neuteub seukeut. Ingat naon teh cenah bukurku. Yang kudu dijodohkeun segala ka Padma. Sandra harita sageus make bedak saoles. Nu saterusna keluar. Rek make naon kita tetep we geulis Sandra mah tetep we geulis we rek make ciput rek make naon oge. Padma nu ningali Sandra harita panonan nu binar na keranan. Awak anu jangkung montok lenyang harita. Ngahilibik seungit awakna. Iya gedingan di Sandra kakara keluar. Cek Ibu Tare, cek Ibu Urni harita. Bari langsung cengkat nyambut Sandra di bawah kadinya. Bapak nama harita kulti bana teu poe kana jadi indungna. Asa kurang panuju sabenerna mah. Bapak oge lamun dijodoh-jodoh anakna ka Padma lain teu panuju lamun cenah teh lain teh lain teh doa gitu. Tapi ai cara nama dari kitu-kitu mah datang tunake bapana ge ngarti. Kan teu loba omong we da. Asa beukeun eleh kudu jadi pamajikan bareuna. Neng Sandra geningan ieu mani geulisna keranan geulis. Sandra harita ku tiba sasalaman unggul bari imutna galenyu. Sedengkeun Padma harita anu keur leungeunna nyolongkrong harita tadi waro ieu ku Sandra. Leungeunna harita anu ngajanteng. Sandra? Eta ka Padma henteu. Cek Sandra harita decengkat deui. Sebentar mah geus apal di tada oge. Ngan pada embung we. Sandra harita nempel gentungtung curugna we hungkul kana leungeun Padma nu imut ngagalenyu atoh nagaranan keur Padma sabodo teuing kumaha-kumaha ge penting mah manehna kawin we ka Sandra kitu ceuk pikirna. Cenah. Penting mah Sandra geulis kawin ka manehna, bungah kan manehna kitu pikirna. Kumaha? Acek tuh ayeuna di ditu. Nya kitu we, di ditu ge saruat di Majalaya nya kitu-kitu keneh kapana. Ayeuna mah keur hujan kieu mah komo deui lah, mani sok hariwang boge mun rek ka Bandung teh sok hoream bisi aya banjir. Cek Bu. Naon ngaranna teh? Cek Bu Tari harita anu memang Bu Tari teh. Atarapi Padma teh keluargana memang urang Majalaya. Sandra tepat mah tuh beli pada ameng, beli pada ke jalan-jalan atau kemana? Indungna harita nu nitah ka Padma. Sedengkeun Sandra harita bareng ada indungna nu nitah kawas kitu harita cemerut na keranan. Juga tuh Sandra jeung Padma beureut ke jalan-jalan beureun ka mana sugan mah? Mohon aya tuh Sandra. Di Padma harita atoheun na keranan. Kaleresan juter raos badan boge. Alah raos badan naon tadi oge kakara datang ieu. Raos badan naon? Cuk, ya malah ieu cuk. Pasana jeung sasaha. Indungna harita bari nyurung-nyurung Sandra bari jeung diciwit sagala rupa perbatongongna. Atuh Sandra teh ngagurubug harita kan pada teu nyirikeun we ngagurubug kan geus nyaho ieun indungna nu maksa kawas kitu. Ya juga tuh yang Padma jeung ame loma gerejuk. Mohon atuh tapi jalan-jalan deui lah. Ayo, tarik. Iya. Sandra harita terima lanjung ari nangtung harita. Mau hatena kesel karanan ka lalaki nu aya di dinya nya tara Padma. Padma harita nu bungah na karanan rek leumpang jeung Sandra suraseuri eta sigan monyet nyeri beuteung eta Padma. Sandra harita ngarasa gemes na karanan ka Sandra atarpi ka Padma kawas kitu.
Tangga saya di luar. Jalan-jalan kemana sih? Cek Sandra harita sorana ngagas. Sedangkan Padma harita nu imut ngagelenyu. Cek pikir memberinan wah imut ngagelenyu matak karunta kerja jantung. Henteu ieu keur Sandra mana jis do aya. Eleh ku kagantengan nu jadi kabogohna budak ngora ongko. Ah pokoknya mah luar biasa we. Biasa jalan-jalan. Cek Padma harita beri gadeg sirahna teh. Sedangkan Sandra ningali gadegna sirahan Padma kawas kitu harita langsung merungkut we. Meringkak bulu punukna. Asar sih ngagedegna siga ucing remat. Dikna hatena Sandra harita. Ayo. Cek Sandra harita paremogakeun panto. Sandra blubus harita asup. Cerengkeun Padma harita nyupiran. Geleung mobil harita ngageleung indit tinggalkeun eta pi tempatan. Sajroning perjalanan Padma nu ngorowe cowe jalan harita nanya ke ditu nyana ke dieu teu diwaktanya ieu harita. Hare we Sandra harita ngomeh HP-na WA kana jadi kabogohna. Dina WA na harita pok ngomong. Raka, kamu kenalan Raka? Raka anu nemalan harita berbalas dina WA. Akan ujung goler ngabayangkeun tadi. Kamu nu naon? Sial Raka puge. Emang sial naon? Monyet diri beuteung keur kabarengan. Monyet jadi betung. Emang lu kumaha monyet jadi betung? Sandra dipaksa ku mama dikenyarengan pamangketan namina Padma. Padma cek harita anu karasa panas karena beungeut-beungeut atena teuing kunaon jadi ngagolak sepatu mekat gitu. Padma kita dijodohkan ke Sandra. Kurang ajar. Raka harita dak dumadak panas satena. Dak dumadak ngentam sabar harita panona katingali nu mencorong. Nu saterusna pok ngomong deui dina WA. Nulis atana pingetik dibaca harita ku Sandra. Sandra kersa. Sandra teu kersa. Untang tos nekan Sandra nolak. Eta geuning jalan-jalan. Kepaksa. Lami-lami jangan suka. Moal. Yang mudah-mudahan we kitu. Raka. Terselanya. Raka harita teu nemalan. Sandra ningali balesan teu ngabales ieu Raka teh. Apena ge dialungkeun harita keselna keranan ka Sandra. Anu daek dibawa ku lalaki anu ngaran Padma. Sandra memang lain jodoh aing meureunna. Aing anu masih kena sekolah. Memang aing mawas diri sih. Lain berbandingan anak Sandra. Dicocok aing ke Sandra. Tapi kunaon hati aing bisa panas kawas kieu. Kunaon hati aing jadi ngentap kawas kieu. Cek Raka harita nu amak-amakan sorangan. Ngerasa kesel karena dirina sorangan. Mobil anu ditumpakan ku Sandra harita ngaleos ka hiji tempat. Anu mana eta tempat teh? Daerah teu jauh ti alun-alun. Kemarin kemana sih? Cek Sandra harita anu kakarang ngomong itu tadi. Urang miliaran tuangan ya. Terus makan lah. Ada jeung kabogoh makan. Cek Sandra harita nyebutkeun jeung kabogoh. Oh. Kabogoh orang mana? Di
perlu apal. Cek Sandra harita, oh itu perlu apa? Tapi jika lebih kuat orang. Lebih kuat orang. Akang beren. Ya, pokoknya mah. Arek akang, arek kurang, nu penting nama lebih kuat orang, lebih gitu lah inti nama. Cek eta Padma harita. Yuk makan yuk. Wis makan kan tadi guys di pertosan terus makan. Ya, Padma wen mereka makan mah. Yuk. Ya tuh bisa gitu. Berangkat pasangan. Cek Padma mapikan aji sieun kerangan harita. Mengejeng imut ngagelenyo segala rupa utak-utakan kumis nu leutik karita. Sisina hungkul kumis teh kan cekatuhu. Jika kaca sepion eta kumis teh. Bagi najis harita ke Sandra ningali kumis kawas kitu hayang ngarurud kana kumisna, hayang nyintir kana irungna, hayang metot kana letahna, colok panonna teh. Cuman gitu. Sandra nu ngabalirkeun beungeutna harita. Mobil harita sanajan Sandra mungkin get ke we ngaleok harita ka rumah makan atau ke restoran. Apa moal? Nyawiyos, akang kan lapar. Jantan Sandra ge kedah. Percuman makan oge dan mau dimakan atau sing pesan oge? Ya teu naon rek dimakan teu makan mah. Ayo. Cepat mah harita saterusna jero turun bukakeun mobil nepindona Sandra ngan Sandra mung pangukakeun gora giru we Sandra harita turun. Jerut harita turun. Para mitra kaum dangu sadaya. Sandra nu asup ke restoran harita gek diuk di porsi. Terus terusna Padma harita pok ngomong ke Sandra, beri nangtung gigireunna Sandra. Sandra beri pesen naon? Tadi kata serius mau pesanan naon? Cek Sandra ngagas. Waduh, teu ngagas kitu isin kudu sanes teu ningali-ngalikeun. Sabrot teuing ngalikeun oge. Cek Sandra harita beri kuraweun haseum. Justru nu kieu ye. Anu jadi akang penasaran teh. Cek Padma dimentak pikan najis na keranan omongan anak kelas gitu. Sandra harita bingung mikir kudu kumaha ngalawan manuk beom dea kieu cenah pikirna. Sandra nu antukna harita jemedud we beri repeh balem. Sedengkeun Padma harita pesen teuing naon dahareunana kan anu jelas. Gek Padma harita diu. Tukung sirira pelayan harita langsung ngemere es jus 2 sama memakan. Sandra harita tertarik berolaah kena es jus kawas kitu bah hujan ngeberi gidi ganu aya tetepat cenah cek Sandra. Padma harita pok ngomong, Sandra kunaon si Sandra teh? Kunaon jawabanna pantes terang lah. Jangan naroskeun kunaon pura-pura. Teu pura-pura. Ya akang hoyongna lengkapna we atuh. Di Sandra kunaon salerosna Sandra teh? Urang dijodohkeun kan? Nya, akang nyaho urang dijodohkeun. Nah, akang kurang naon gitu. Kurang naonnya jelas atuh. Kurang pisan. Soalnya Sandra oke kurang pun teu dibuka kabogo ka hijina papang nama. Sandra, akang mika cinta ke Sandra.
nya terus dengan hubungan anak. Pokoknya mah kieu weh. Chandra ini geus boga kabogoh. Ulah nepikakeun runtak sagalana. Tapi orang gak dijodohkeun. Perjodohan lebih kuat daripada Sandra ini boga kabogoh. Mau ngajodohkeun aku kolot Sandra pan. Emang naon lamun kolot Chandra? Emang akang dahek rumah tangga tanpa cinta? Ya, aikeun akang sih ya daek-daek wae. Ya tapi kan Sandra bingung. Akang apa kan resikonya beneran? Wah mungkin namun misalkan rumah tangga tanpa cinta. Pokoknya mah kieu weh. Akang moal arek bunur. Sandra jelas ayeuna. Namun Sandra memang teu mundur. Namun Sandra itu maju oge percuma. Sandra, perjodohan urang kudu dilaksanakeun. Laksanakeun jalira. Nah, nyalira. Aban perjodohan jeung Sandra. Harita obrolan kepungkas ku datangna pesenan anu dipesen ku Padma. Ayo Sandra makan ada. Sandra kan geus bilang tadi oge Sandra nanti lapar. Terus jadi kemanakeun? Pasikeun kana sanes kana lapar. Dek Sandra haritan kesel nekaranan ke Padma geus puguh ti tadi nyaho ieun manahanana. Mung. Tapi kalau maksa kalah pesen. Ayolah makan sekedik mati naon. Itu ngahargaan angka akang. Akang kudu ngahargaan ka Sandra. Ulah maksakeun kehendak wae. Sandra harita nu buki amarahna karanan ka Padma. Padma harita nu ngareret nu neuteub. Terus saterusna Padma harita pok ngomong. Sandra. Kecin kumaha Sandra ayeuna. Mau bisa nolak Sandra. Emang kunaon make jeung mau bisa nolak? Sandra bisa nolak. Lamun Sandra bisa nolak lakukeun. Ngan akan tetap maju. Sandra anu ngahulang. Derengkeun Padma geus nyaho, Sandra ngahulang pemikiran. Ma mungkin bisa nolak nu jadi indungna. Bingung kan? Kunaon make bingung? Nyanyalah bingung. Mua bisa ditolak. Akang apal karena karakter mana Sandra. Oh. Jadi kamu ngamanfaatkeun Mama Sandra? Lain ngamanfaatkeun. Naon ngaranna? Ya. Mama Sandra anu menginginkan akang juga jadi menantuna. Artinya pilihan Mama Sandra teh akang. Sedangkan Sandra ayeuna boga kabogoh. Boga kabogoh kahiji lalaki. Saha ngaranna? Teu perlu nyaho. Saha kabogoh Sandra? Ya, tidak masalah. Namun memang kayang Sandra kawas gitu. Tapi ingat, akang mau arek mundur. Dasar najis. Cek Sandra harita berkaca ngilek.
sedangkan Padman hare-hare we harita disebut najis oge kawas ku Sandra bakat ku amek harita ih ngaran-ngaran ke Padma kuat pamadeganana komo boga dukungan tinu jadi kolot nah geus we geus jelas kolotna Sandra nu ngadukung 100% pang-pangna inungna dari bapana mah dekat tingali ngadukung nuturkeun we kana jadi inungna malah mah teu panuju lamun ngajodoh-jodoh jadi anak mah Sandra tangtuna boga pilihan sorangan kunaon Sandra can kawin tangtu boga alasan tersendiri gitu cek menjadi bapak pernah diomongkeun jodoh inungna tapi naon akibatna inungna borolaah ngagugu karena naon anu diomongkeun kudu jadi bapakna karena bapak tanu jadi salakina neugtreug we Sandra teu noel teu nginum teu dahar harita di restoran nganggur we waktu geus jam 8 Cerek lebih ke tengah peuting tapi kemarin kumaha Sandra isukan ngajar akang ge apa isukan ngajar nah tuh ayo mulang untuk Sandra mulang serangan kena taksi tenang tunggu kudu pinuh ku amarah pokokna mah engke oge bakal katingali hasilna caina herang laukna beunang ini herang lukna berangan nahaon kiruhan waya melekpak Padma harita nu nyerenge beuki amak nakaranan tun amarahan keur Sandra najis nakaranan ka lalaki nu model kieu renyah-renyoh jeung monyet nyeri beuteung cenah cukireun hatena dasar mit amit aing mah kaenan kudu jadi salaki aing mah ih cek Sandra harita ngeberi gidig sedengkeun Padma nu ningali Sandra buburi gidigan harita sigan ngahajakeun we harita retahna make jeung digegel segala rupa ditelelkeun saeutik beuki najis keur Sandra dina waktu harita beuki embung we melongna oge gila nakaranan katempona lamun dibanding-banding jeung budak ngora nu kasep dadana atre awakna jangkung badag nya eta na Raka jauh tanah ka langit jauh ka mana-mana jelas Raka gagah kasep awak jangkung badag sedangkeun Padma jangkung peteklek begang tulang cileung panon bolotot katingali memang aya beungeut mah rada lumayan kasep teu goreng-goreng patut teuing lumayan we rada kasep ngan eta ku embungna we keur Sandra mah sabab geus boga tambatan hati nyaeta nu ngaran Raka antukna teu bisa majar kumaha deui sanggup diantepkeun we jeung es jus nan weuteuh Sandra harita nu ngajak mak balik geus kaleos teu heula Padma nu kapaksa kudu mayar parihatena ku kulutuk aduh gawat teh aing boga pamajikan kaos kieu mah yeuh tapi dah ayeuna kieu teh engke mah moal geus beunang patrina mah cek Padma harita anu ngabayang-bayang Sandra harita nu pasrah ka dirina wanoja anu geulis rancunit ibu guru anu seksi antukna naik teh heula kana mobil tapi pas rek muka harita pantona memang tadi kunci di luar tangtuna kuncina aya di jadi salah nanti karena di Padma buka tuh kuncina cekit harita mobil harita Sandra nu langsung we asup kana jero mobil sedengkeun Padma oge sarua asup kana jero mobil Padma harita nu teh hare-hare we nakaranan meni cuek nakaranan sanajan dicarekan sanajan dihina di kitu kieu ku Sandra manehna tenang we pikiranana keundang ke bakal dikawin ieu kitu pikiran ke saker Padma teu gempeur teh kali deui ieu keur eta mah Padma mah Sandra sajeroning ngajaran teh sajeroning di mobil harita awas tadi we teu ngomong sakemek oge pok Padma harita ngomong Padma Sandra ke peminikah yang di mana Sandra harita ngareret gemes tekaranan naon Sandra nikah urang kapanan mungkin kita bakal jadi pengantin akan ngalo pakaian pengantin make jas itu jeung ieuna sedengkeun istri akang kayaknya tena saha istri akang nya saha deui pamisanes Sandra pan ngalo baju pengantin terus ngalo baju ipis dan kayak ada bobona nih aduh akang terus ngabayangkeun sumpah da akang geus ngabayangkeun ngabayang naon sok naon teh saha oge nu rek kawin
Cek Padma harita kadenge siri jahat. Sedengkeun Sandra harita gemes na karanan ka Padma hayang ngajejek we kana bobokongna harita. Hayang ngagibegkeun setirna supaya ngejedak kana tangkal kai terus Padma nempawe maot gitu. Ngan teh ditelakukeun sieun manehna we gitu teuing mah gitu. Cepet Sandra harita jempe teu ngomong deui. Ngan hatena we nu kesel gemes na karanan. Sedengkeun di imah maksudna di imahna Raka anu geuling kasahan we harita geus ceneluk geus nang peup tuur lantaran ngarasa hatena panas na karanan deg-degan sok sieun we Sandra teh narima ngaran-ngaran dijodohkeun sing dina teh narima oge meureunan Sandra geus pasti we. Raka anu nga-SMS deui harita nga-WA ka Sandra. Sandra, kamu ayeuna ke di mana? Sandra harita nu ngarasa pena bergetar. Terus dicokot. Pantring cenah kadenge 2 kali. Sandra nu lagi ruwe ngetik harita nemalan. Sandra nuju terang anger we. Terang monyet jadi beuteung. Sandra teh nampi kan. Kakak, udah santan ke Sandra teu nampi dah. Terus dipaksa-paksa kena jantan sebelah oge Sandra menampi. Sandra, namun tema Sandra nampi, akang we geus pasrah. Tapi memang diantara urang, jika nama memang teu cocok. Nah kan, pengen nyerus gitu Sandra jadi sedih tungtung nama. Sandra beris berjuang, aku cinta orang kan. Ya mudah-mudahan we, nyanto satunya, akang tidur heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandra harita nu hatena deg-degan inget kana jadi kabogohna. Mun kongang hayang datang nu jadi kabogohna terus milih sare di nu jadi kabogohna. Sandra harita anu ngahulang biar agak menang di mobil. Sedengkeun panon si keuyeub haritanya tana Padma nu ngareret we harita kagigir. Ngadilakeun panonna terus ningali kana kaca spion oge. Ningali Sandra harita nu celak panonna ngecelak. Padma harita nu pok ngomong, kunaon Sandra? Urusan kamu. Cek Sandra harita nu langsung we ngagas. Sedengkeun Padma nu ningali Sandra kawas kitu harita manehna surti. Pasti Sandra keur ngobrol jeung jadi kabogohna. Sandra tinggi galak-galak gitu ke akang teh. Emang naon? Cek Sandra harita bari rada cilegeug lantaran kesel teh ya. Ya kan urang teh sakedap teh bakal rumah tangga. Rumah tangga sahan bakal rumah tangga. Ya urang lah. Antara Sandra jeung AA. Cek Padma nyebut AA. Sok naon hoream. Cek Sandra harita kesel karena bari jijieun trak kesukuna. Keungeun Padma harita nu hare-hare we ningali Sandra kawas kitu teh justru kalah beuki. Hayang ngaheureuyan keur Padma. Ngarasa bungah, ngarasa suka na karana namun Sandra kawas kitu asa beuki geulis cenah cepeur basana. Padma harita seri jahat ketingali ku Sandra. Sedengkeun Sandra harita boga ngabalirkeun beungeutna kesel na karana ka Padma hayang nonyok we. Hayang aya kesempatan Padma ka manehna kawas kumaha ditonyok kitu cek pikirna. Tapi nepi ka imah Padma harita teu ngomong deui. Mobil harita diasupkeun ka pagarangan imah. Nu kasampak indung jeung bapana geus areuweuh, hartina geus balik deui. Kasampak pas ngadenge supir ataupun pas ngadenge mobil nu ngagerung di hareup, indungna nu rojol keluar. Dirut harita Padma turun. Sedengkeun Sandra harita teu wani baeud aya hareupeun jadi indungna mah. Di marana ulin teh teh? Sandra di mana? Di restoran mah. Cek Sandra harita bari tungkul. Kumaha ulin teh Padma?
Alhamdulillah nanti saya iya sugema Oh nyang geus atuh. mama parantos uwi terang papa Tadi oge, tatu di lami di oge. Cenah aya priogi heula cenah kitu. Ada kelebat heula tuh. mong Sandra harita nu meneuteup seukeut umpanonna mencorong harita ka Padma dina hatena ulah nita ka jero tapi teu bisa ngomong lantaran aya inungna. Tantra. Ya percaya tuh yang Kang Padma. Harita Sandra anu geuwat we ini teh heula nuju ka kamarna. Jadi kencai yang Padma. Awas ya. Cek Sandra harita kidig harita init ka dapur. Bi. Naon naon. Kopi di mana, Bi? Ada ngademel kopi. Bi. Wis atuh si Bibi ngademel kopi mah. Wis ku Sandra wios. Kanggo saha? Kanggo ama. Kanggo si papa tapi itu tuh kanggo si itu tuh si bedegul tuh. Cek Sandra duduhkeun. Si bedegul. Saha non si bedegul teh? Itu tuh si Padma itu. Oh. Aduh. Emang pada ngademel kopi ini keresahannya. Repeh Bibi. Pokoknya mantong dibicara naon. Pokoknya mah Bibi repeh we. Sandra harita adu langsung we. Lain gula nu diasupkeun tapi mangrupakeun naon ngaranna teh? Uyah anu diasupkeun dicampur jeung lada. Sandra harita nyician kopi nu ngebul keneh harita terus dikocekeun. Nikmat pasti ya mah. Si Bibi nu molohok. Ya Allah naon? Kumaha eta mun pami nyeri beuteung? Si Bibi harita nu nanyakeun. Bios nyeri beuteung oge Sandra ieu. Naon karunya tuh? Bibi mun diteu naon teh? Cek Sandra harita. Ting diwartos harus kasih mama binya. Si Bibi teh malah ikut tiba kecap kicap molohok. Sandra nu asup deui ka jero imah. Nu saterusna inungna kadenge ngomong. Mana atuh suguhna Sandra? Itu mah juga tuh sekalian cokot ka dieu. Harita lalaki anu memang cek rasana kasep asa kapuji we dundak dengdek harita nu satus umat imut. Ngagoda ka Sandra ningali umat imutna sika monyet nyeri beuteung kawas kitu asa ngural hayang ongkek we buru-buru. Buru-buru harita Sandra ngaliuk malikeun awakna rek nyokot tahareun. Maksudna susuguh. Mau dipakeun kiripik we seperti biasa aya kiripik kebenaran aya kiripik cau di dinya teh nu nang di supermarket tangtuna lain nang nyieun si Bibi. Aya sabaraha hiji makanan ringan anu sok biasa pergi tamu. Nu saterusna dibawa ku Sandra pake baki. Harita Sandra diuk yang ningali reaksina eta lalaki. Lamun geus nginum eta kopi. Sandra harita pok ngomong. Teh kopina Kang? Cek Sandra harita nileleui di dinya mah katingali. Mohon. Tapi Pak kopina Sandra atuh nu geulis. Cek Padma harita nu teu boleh lamun ngomong teh disungtungan ku seuri ngahe. Sok mangga atuh sok teh ieu tah. Padma harita nu mimiti nyokot kana gelas. Sedengkeun Sandra harita panonna nu meletet harita dina hatena pok ngomong. Inum sok. Engke langsung nyeri beuteung. Puas ya, puas. Cek Sandra harita nu ngepeukeun deungeun harita diputar-putar we dina pelbah rokna. Sandra mah jarang make celana panjang, make na teh rok jeung rok we nu seksi teh rokna teh. Ngan jeung Padma mah anehna teh make rokna teh rada panjang. Saluhureun sahana pentuur, tapi kana bitis rokna teh. Biasa masuk panjang wae rokna teh, atan besok ponok wae rokna teh. Komo tadi oge jeung raka ponok rokna teh jika geus niat gitu.
Padma mimiti harita niupan kopi anu seungit karana ai kopi nama. Nu saterusna eta kopi diregot harita ku Padma. Barang diregot harita Padma panonna molotot. Sedengkeun indungna harita ningali Padma. Anu molotot panonna ngaburileng. Harita pok ngomong, kumaha Jang Padma? Raos kenging biasa masih papa besok nggak pangalaman ku Sandra kumaha anggo Kaanggo anggo kan nama tuh serpin kira cek Sandra harita bari imutnya gerenyu nu saterusna harita neuteub sikeut ke Padma bari molototan ke Padma harita anu neureuyna berulah-berlih ditutup kuna jadi indungna panas teuing beureunna atuh Sandra pama mere adu pan kopina ame ngarata gitu cek Sandra harita bari imutnya gerenyu imut anu mentak uruyna karanan Padma harita anu ngarasa manehna kacebak aya teh diinum kumaha aya diinum harita kumaha ret harita Sandra ngareret terus saterusna mere isyarat kudu diinum eta kopi bari panonna molotot atuh da si bego make jeung diinum bae eta kopi teh leguk harita diinum geus dibere nginum harita letah lel harita jiga letah orai anu memang hayang haus atau napi rek macok atau mitos macok alah kunaon Jang haus nakeranan masuk atuh saepkeun geura kopi teh mau ame ieu cek indungna harita harita dibeakeun eta kopi rek disimpen harita langsung diangkat deui kan saepkeun lebar saneh naon di mata anu keresaheun da berbapa hungkul harita kapaksa manehanana nginum kopi ulang cileung harita panonna burilang hayang luncat hayang ngaburakeun eta kopi pangkat teu kuatna tapi dipaksakeun lantaran lamun nepi ka keun nguciwakeun ka Sandra cek pikirna wah cilaka teh ya Sandra beuki ngamuk Sandra nu neuteub teh harita bari molototkeun panon we harentem mere isyarat keur meakeun eta kopi teu nepi ka beak eta kopi teh nisa setengah da deui soak atos aduh aduh kunaon Jang henteu lebat angin aduh Sandra harita nu sisirian dina hatena aduh sedengkeun Padma harita katinggal guling gesehan Padma harita anu nahan pihitut yang nyeri beuteung lantaran Sandra teh lain selain mere obat atau napi selain mere naon ngaranna teh uyah dicampur ku lada oge saeutik make oralit Sandra harita nu teu kuat dina hatena yang siri ningali lalaki nu goleng gesehan Ujang kunaon cek indungna reuwas iya panginten lebat angin ieu lebat angin ngiring kadaman heula cek puan harita maksudna cek Padma harita cengkat mangga anteurkeun atuh eta Sandra atuh ka ditu kacajuk beli ieu karunya teuing budak soal bari ada di ieu atuh obatannya naon atuh teu kedah Sandra harita anu teu kuat hayang seuri harita manahanana geus yakin kejadian ieu mah cenah kitu cek Sandra mereka zaman mohon ya aduh takiat ya paham ka zaman atuh harita Padma harita langsung cengkat pas cengkat harita punten kunaon Jang Padma teh aduh Padma harita langsung nutupan kada bujurna nu geus asa jol anak keluar sedengkeun harita indungna Padma maksudna indungna bapana Sandra nya terpas Salim harita ngabalieurkeun
dina hatena harita mikir pasti ieu pagaweanna Sandra ngan teu loba omong we. Punten atuh Ya tuh mereka zaman mah Kang. cek Sandra harita nu hari hatena bungah na karanan geus menang keuntungan tidinya. Sandra harita lami heulaan kecai berebet atuh Padma harita ngaberebet. Sandra harita teu kuat hayang seuri bareng ngadenge Brad Pitt eta langsung asup ke jero kamar mandi kujubar eta kadenge di kamar mandi lembeureunan labuh jika nama teuing kumaha. Sandra harita anu ngadengkeun di luar harita tapi kamu ruluk cenah tentungna teh cenah kadenge kitu tadi luar. Sandra teu kuat harita naon bisirieun si Bibi harita anu ningali Sandra harita dina hatena pok ngomong Astagfirullahaladzim ya Allah, ningin Sandra kunaon ieu. Aduh. si Bibi harita nu saterusna disampirkeun ke Sandra. Bibi, aduh, tekuat Bi, muncrat Bi, aduh tekuatin buat muridna kita calana muridnya Binya. Astagfirullahaladzim neng Sandra, aduh karunya teuing ieu. Oh, bahaya tuh Bi ah. Sandra harita teu kirim-kirim, terus saterusna Sandra harita ka hareup deui. Sedengkeun anu di WC can keluar keneh wae. Kadenge plat pirit perut harita. Indungna harita jeung bapana anu keur ngarobrol. Kunaon budak teh nya? Nyeri beuteung kitu muridna ngadahar naon nya ngadahar. Jengkol gitu. Jadah teh. Demi kalieur pieu kamu aduh. Gila budak teh. Cek bapana harita nu kukulutuk. Emang bapaknya bapak ngame. Ngame aduh. Kita kuprat-petrot. Ini jadah budak teh. Aduh. Iku cerita harita tarajo Sandra harita nu alem na karana Sandra teh pura-pura teu ngarti naon. Gek Sandra tadi yuk. Kumaha Sandra? Dina naon? Nya duka tuh mah teu terapet ka WC Sandra mah. Cek Sandra harita bari tungkul dina hatena teh kuat hayang seuri harita ret kana jadi bapana harita nu keur neuteup seukeut ka manehna. Sandra harita teh wani pateuteub jeung jadi bapana sabab bapana geus ngarti pasti kalakuan nu jadi anakna. Para mitra kaum dangu sadayana Sandra anu kacirepean pisan puasna ngan hanyakal waktos tanda kebujang seet